Guys, Anjing galak. anjir, teh. Hah? HP? Duit. Beneran. Mau? Apaan? Apaan, hei? Hei! Goblok. Sini dis bangka warah pisan. Naik bayar makhluk teh ayeuna teh kumaha teh bayar wae atuh. Teleponan teh diangkat wae ku nyuku. Aduh, kebeneran, Mang. Didit ku aing karek. Cager. Heula. Yo. Aing teh bagian setor maneh buru-buru bayar. Bukan aing tek bayar, ayeuna teh boga milik. Bener. Heeh. 200 nya? Aduh, Ya. aing ge bagian setor aing teh kurang. Pedah keur aya we. Da aing keur aya mah da aing mal hese, Mang. Aing nganas terus. Heeh. Aing sudah berprasangka kurang baik ka maneh teh dis. Kayak genan pokona mah ka urang mal hese bayarna. Nuhun. Telepon deui mah. Ganti bisnisin bener dis. Halo? Kumaha, Mang? Jong. Ayam. Oh, ayam jantan. Loba di itu di si Bos Nova. Butuh loba. Oh, butuh loba. Atuh aing mangkat ka itu ka Purwakarta. Kitunya Mang, kayak aing dianterkeun hayamna ka dinya. Bukan ayam jantan we. Yuk nuhun. Aduh. Munun. Aing ka Purwakarta ya. Sekali indit cenah ka Purwakarta. Apaan? Eta duitna. Maksudna kumaha? Ih, pan wing teu boga modal, jeung indit ka dituna, pan kudu make ongkos beureunan. Cetek meuli hayam, aya nu hayam. Di mana? Wing ek diinjem deui nu tadi duit. Oh, cetek bisnis heula gitu. Bisnis heula. Digolangkeun itu. Digolangkeun. Mun aya mah jadi 250 mah. Pan aing mah. Pan butuh jeung bensin ka ditu, meuli bensin mobil 250. Pan aing motor dis. Wayahna we heula, engke we heula, tah ieu anu 50 diinjem deui nya. Hayu, urang ek mangkat heula ka Purwakarta ka si Bos Nova. Hayu nya Mang nya, hayu. Dis, hari aing setor kumaha? Dis. Bos, kumaha bisnisnya ya? Hah? Oke, orang kadinya kayak serada pentingan. Bisnis saya mah kayak orang kadinya kayak gedeng dia ke Mandiola. Aya caian deui na itu tahun teuing. Goblok, Aisyah nanaonan kan? Si goblok itu aing pan nyawa di dia. Ih, sugan maneh, Pal. Aduh, parasnya apa? Siapa geblok gitu kayak teh. Kenapa sih? Biasa jama liar anjing jujur manjur aing goblok teh. Hampura, Pal. Sugan teh, jalma. Goblok teh siapa kakak manjur deh kan? Ih. Oke, kemana? Kilo. Manis. Kilo.
Bah, ada si Ipa lupa kan, ay? Hah? Si Ipa? Heh, Cing aing lulus budak maneh. lulus. Oh, Dirasa sih ya. panaing ilu tuh teu kadeng itu dah maneh mah. Hih, aturannya gerowan sih mah. Cing aing geronta tadi kan teh. Siap ya? Siap. Ya. Yuk. Pas lah. Ya naon? Tapi aing naon maksudnya yuk? Maksudna kumaha abi mah teh tadi nya pengan gitar. Pada ngejenggut-jenggut teh hulu aing gitu. Aslina abi mah kita tadi nya pengan gitar. Kebeneran kayak di dia ya. Ya, aing teh keur neangan hayam euy, jeung menurut urang. Dengan ayam. Ayam, ayam naon? Hayam jantan yang asli kedeun kana ieu ka makan. Ke rumah makan. Heeh. Itu berarti partai gede eta nya. Oke, eta mah mobilan kemana mah? Mana geus pernah kabos lopat teh. Acan. Orang dia, cek dulu orang teh cenah. Sok bawa heula hayam nama ke si dia di duitan cenah. Gampang masalah ayam nama di Purwakarta dikirim ke dia langsung. Sabaraha we ge dianterkeun? Dianterkeun. Ayeuna wae kitu ka ditu. Nya kali nyung ari butuh. Tapi aing teh teu boga jeung ieu mah euy. Jeung ongkosna. Pan aing ka ditu teh kudu meuli bensin berenang Kemana? ke Purwakarta. Atuh bae mah sia tek meuli hayam teh kudu gablok. Loba goblok lah kumaha. Atuh kieu aing ngagadekeun HP ya. Heeh. Tah, bae 200 kilo. Asal aya jeung bensin ka ditu. Tawaran ke lain. Kayak duitnya ditransfernya, Apa apa ya, nama? gitu, Heeh. Gua ngasih bener we, kayak dua Urang ratus ngelakon. urang ieu kayak gade ke HP ke Mang Nur beli ha. Tapi sia kade ieu bos rokok dudungan aing ulah menyerah. Moal. Heeh. Asal HP ku aing ngabeli. Mana aing imah butuh jeung aku sama aku rek nyokot ka ditu. Heeh. Ayunya. Ajung. Telepon we. Telepon. Majikan di telepon. Terus sukanya. Siap. Si teman anehnya nih. Nah, Dol-dolan nanyakeun hayam gitu tuh, ujung-ujungna mah kadekeun HP. apa ada